Semah kapihatur kahunyuk panjenengan hiji sepuh. Cali. Moal ganggu ieu teh? Moal. Saha? Kaula penghuni di dieu. Oh, asli urang kagiridik meureunnya leres. Punten kitu oge kaula teh ieu teh. Ayahnya buta nu ramah tamah. aya wae. Sampurasun. Ieu kaula ieu. Dek ngabejaan panuhun urah rek ngaruksak leuweung. Panuhun. Eh. Ayo terus. Loh, terus. Aswatama. Ya, terus. Tah gitu cinderok dok. Waduh, mun tita tadi hebat. Terus. Sampurasun. Saha? Sampurasun. Rampes. Makhluk naon itu? Loh, naon kulan? Sateasana kaula nyaketan panuhun ulah sieun, kaula mah lain dek ngaroga hala. Manusia biasa. Nanging kaula mah bade ngawartosan ka hiji sepuh nu parantos ka sepuh ku pangaweruh. Kurang leuweung berteteh. Kanu jalma anu parantos ka asah ku pangabisa. Hei makhluk Allah anu kapatri ku pangarti. Sumohon. Nah, ngaya buta maka jeung mamawa Allah sagala. Nya. Jika buta santri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Para lun sepuh. Allah. Semah kapihatur kahunyuk panjenengan hiji sepuh. Cali. Moal ganggu ieu teh? Moal. Saha? Kaula penghuni di dieu. Oh, Asli urang kagiridik meureunnya leres. Punten kitu oge kaula teh ieu teh. Ayahnya buta nu ramah tamah. aya wae atuh, buta ngarti ieu mah. Atuh pepeureuheun jelema geus sarampelak. Atuh buta-buta ini mah sopan. Sukane areraeun atuh. Naon ama? Kadieu suata mah kadieu. Aya pinu. Yep. Aya naon ieu mah? Tingali aya makhluk naon ieu? Waduh, kade mah bisi ngegel. Ahnana moal ngaheureuyaan beunang ge. Ulah deket teh bisa nyeduhan. Saha ngaran kisilah teh? Kaula. Upami dipercanten mah kaula teh kala duwiksa. Doh, Kala durwiksa leres Senen udah kaula hobi teh mancing. ai karesep kana kadangdang Ai karesep kana kadaharan teh kana kasemek. kesemak morokan. Anu dibedakan teh banget dah. Ai kana anu digurang digoreng resep teh kana dorok-dok. Ngeunah teh kaituna teh gubrag. Naon teh dorok-dok? Nah, ngabodor beureunya. Karunya. Tapi Watir ah. Temong lele mana bae. Gumelar di pawenangan ada di Coba kedah ngajak
sabab teu widi pangeran Eyang Adin ayah batik kadang anu mulia ibu hajah ini buset tangtos seueur gagah gagadan Pak Haji Rahman ayah tapi niat kedah kepatu Allah. godah baik ulah hebat Soloyo lekanan bari ngereyeun tikinan dangan pacuan ulah rek aramun maksud pinanggi gagal neng dedeh Herawati maksud pinanggi gagal mulainya cengang lempeng nu dipaju paksa kena ngeriak maju jajah ulah horeang ku nanjak ku menghap sungkan rek nincak renyep paidah sungkan nilang rek nincak kaget ku nirakan ningali kaget ku nirahan ningali ingkang sampun prapta ya sampun prapta alah aswata mah penduduk di dia ya aya penampakan ya bisa jadi uka-uka meren heeh atawa kolor ijo gentayangan gantayangan gitu bisa jadi tiasa jadi ama bage ya kisila ki hiu nampi nuhun sepuh bagi hati coba lain sopan ibu teh teuing adarane Ararane bari kaya di saha ngaranna teh Kala Durwiksa sumuhun urang mana penduduk asli tidinya penghuni di Bukit Topi adeh naon Bukit Topi teh pasir duduk kuy ai ngaran lemur mentong di Indonesiakeun hewa bari lagi ada ngaran lemur we di pasir duduk kuy kitu lain di Bukit Topi sumuhun ai kawit mah dari gunung kecil gunung letik gitu ya abdi bade ka dieu teh ngaliwat heula ka Cicukup Cimahi gitu lain Cicukup nah ieu jelema abong buta sumuhun anu penting mah hirup ulah menuruti kebo naon